Ieu teh peuting mending ari peuting ti poek ieu teh. Ari beurang caang. Wow pisan batur ieu teh. Assalamualaikum. Salam tak geuning aya batur. Sampurasun. Rampes. Nengok we tara-tara ka dieu ulin. Nah, ulin mah kesan di lembur batur. Di imah kalah jeung indung we. Jeung si Mak Eker. Heeh, jeung budak. Budak. Aing. Ada pamajikan teh gablem. Lah, gandeng langsung ngadongeng-dongeng. Tapi akang mah eung sakitu geus kolot ge marah mai wae geuning. Marah mai wae mimik kitu muka teh. Marah mai pamajikan boga gitu. Anda sing boga ge sarua jeung maneh nu teu boga. Aya geus kolot ngan geus kolot mah karipuh gitu. Ngan lamun akang geus kolot sakitu kakolotan abi sakieu nya ngan sok inget ari keur zaman beh ditu gitu lain baheula beh ditu. Da baheula mah jeung urang bareng sakola kosinya. Tuh ka didinya mah pan pinter aing. Oh dia mah ngendogna ge mana mah 2 kali. Aing eta bodoh kacida. Aing lamun kana kesenian mah rada pinter. Rada pinter kana kesenian mah. Kesenian kan mana bareto basa teu naek, urang mah naek nepi ka kelas genep bareto. Urang mah teh sataun-taun acan. Ning, urang mah gampang hayang sakola hayang naik terus mah. Kumaha? Urang mah sup di kelas 1. Pan sakola teh baheula mah panjang sakola teh, ngagemblang. Masuk kelas 1 terus sataun. Kelas 1 henteu sataun. Kumaha tuh? Urang mah asup ka kelas 1, leumpang terus. Terus sampai kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, nepi ka kelas genep cicing. Nepi urang ka kelas genep. Oh, atuh genep tahun. Henteu genep tahun. Nah, atuh genep tahun sapoe ge henteu. Ngan sok inget kana pelajaran. Karena pelajaran di dinya pan pinter ngitung. Ngan alus nanti pinter ngitung tara pake nipu di dinya mah alus, pake bener. Baheula mah aya bari teman naon matematika naon teh. Heeh, matematika. Aing mah nepi kaki wari babagian tetambahan jeung aing duit ge teh angkoh nama. Tes mah bodoh ge sakola teh bisa matematika. Tah urang bodoh kacida nepi ka ayeuna ge model duit. 10.000 jeung 5.000 nah cenah teh sabaraha lain ai maneh atuh ari balanya teh nyahokeun duit kumaha ai barang beli. Hah? Sok dibikeun we kabeh sing sabarahan Kang cenah 100.000-an 100 we gitu jadi tara loba acara deui urang teu bisa ngan hayang bisa mah ayeuna lamun meuli rokok akan inget keneh kana model kana matematika nu kitu urang mah inget da delta tambahan harianon kali-kalian baheula mah raraban. Oh kitu baheula kali-kalian teh raraban urang hayang apa euy ayeuna euy hayang apa kumaha model tatambahan gitu model tetama kana duit model duit wah maneh mah bodoh teh kabina-bina teuing kapan hayang nanyakeun kanu pinter ayeuna boga duit maneh boga duit sabaraha 5.000 nah juang terangkeun ku urang 10 mah aya 10 mah 5.000-an jeung teuing diterangkeun kaluarkeun hayang ami apa musik loba katipu ku tukang ya eta tah ya 5.000-an ya tah ami apa mana geura tah ieu 5.000 tah ieu teh 5.000 tah angka 5 nya tah 5 jadi engke nu ditambahkeunana 5 jeung 5 gitu 5 teh nolna 3 teh 5.000 ieu 5 berarti 5 pagara eta di tah ieu 5 tah 5 sarua nolna 3 ieu nu sarua nolna 3 yang angka 5 ya lamun 5 jeung 5.000 jeung 5.000 jadi hayangnya mana 5.000 jeung 5.000 heeh sabaraha cek maneh 5.000 jeung 5.000 sabaraha nuhun coba ini ai pang nuhun ai pang nuhun kapan aing mah dibere kumaha duit je ari dibelikan kana udu bener ngolok ka aing cih atuh duit aing kalah jadi lenasnya heeh lah